ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus, sanajan awak urang sehat, sanajan awak urang seterek, ketika ruh urang teu diurus, ketika ruh urang teu cager, maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering. Kanyahoan ruhanina gering kumaha Kiai? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nganggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kesepuhan urang di dieu Kiai Haji Muhammad Ilyas, oge anu sok katingali di Cilongok Kiai Haji Madali, tur seueur-seueur deui para kiai, para ustaz, urang doakeun mudah-mudahan para kiai diparanjangkeun umurna, dibere sararehat, jang nanjirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun di nu lain kiai mah mudah-mudahan ulah. Ulah henteu. Aya kapolsek marahnya na. Aratur pemerintahanana, sipilna, militerna, alhamdulillah katingali dina sahieu loba mengkeluk negara. Mudah-mudahan ku ayana areunjana peduli kana negara, mudah-mudahan negara jadi bareres. Aya DPR di dieu jang utar atur, aya pacamat di dieu, aya polisi, aya abri, sebenarnya mah geus lengkap, tinggal balalenderna.
Nukadenge kurang bupati aya, camat aya, lurah hambal aya, polisi loba. Nukadenge maling malulu di negara. Nukadenge ya menukadenge kebeneran di Bogor mah bupatina keur masantren. Mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya nak jurig. Tapi santrinya nama santri orang santri ya waya maling mah maling beja. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususnya simkuring hampir-hampir simkuring ge ieu bisa hadir patali sareng kurang sehat nu kurang sehat nama lain naon suara ari awak mah sehat bahkan lamun tita kawin deui sia ngan sora ieu mentek lalaunan urang ngajinya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nupang mulia-mulyana nupang bagus-bagusna kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia lantaran didukung kedua kekuatan anu optimal. Hiji kekuatan fisik, nomor kedua kekuatan ruhani. Lamun manusia geus kabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol dina harti kabagusanana resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis boro-boro ka polsek kiai ge ye nu geus kolot kiai kabung belengan. Iya fisik lamun hayal lalaki fisikna sterk ditingali jangkung ditingali dedeg pangadegna ngesi katingali bangun gagah ieu keur carita fisik awewe mana nu tersepen ka lalaki model kitu dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi lalaki mana anu resep berarti postur ieu sangat mendukung. Eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun puluya pelaya eueuh lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna kabina-bina lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah. Di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna siapa tuh kaju seri bae maksudnya lamun diajak perang kamari bae misalnya orang boga presiden kos SBY kemudian SBY ngajak perang moal dingkekeun deui siap sebab urang geus nyaho dadaekna ketika Pak Harto jadi presiden Pak Harto ngajak perang siap ketika
mau diteruskan bae ngomongna. Iya fisik. Sabalikna lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru ulah nanya ka posek ieu bae kiai yai daek henteu awewe gelis ngan kuru tuh embung sebab jaknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa sanggesa kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah kasep aya di nyana sugih aya di nyana kuru jasa tanyakeun ka awewe ulah anu ngora anu kolot be daek tembung cek nyana tuh boro-boro jero na luar lagi kos itu moal daek da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang sehingga sehat awak urang sehatna awak urang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat tarolah meureunanan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku urang dieu mah ngawaluku sahektar ku sorangan bae siapeun jasa macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat ngandalkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering macul masa hektar kuatin tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun Pakapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallah alam isuk mah keur carita ieu mah wadieunya nah. Tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat ruhanina teu sehat moal bisa urang ngadengikeun ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat urang Irak kita perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun urang Turki ngalawan Amerika siapeun urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda kuari lamun urang diserang ku Amerika urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang ruhani nagring moal kuat perang kajen kukumaha moal kuat perang emang perang ku senjata aja lain perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap urang kuari mah ieu mun ngalawan kafir teu kuat moal kuat lantaran ruhanina kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan saukur 9 juta se-Indonesia santri salapi numurni 9 juta sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta teu aya 1% acan
tina 250 juta behelanan waringan seukur 9 juta sabaraha persen tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji setengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta teh ngan di pondok doang haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta henteu nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hama wereng kiai kaasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakitmu obatna. Nah ya santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai. Jadi tinggal kuari 500 kiai sa-Indonesia 500 kiai mal kabetrak kuari lamun perang mal kabetrak. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat diteruskeun ku para tabi'in atba tabi'in para aulia Allah kablah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah subhanahu wa ta'ala. Nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah. Moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik. Moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jauh ka ekonomi. Moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya. Moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah. Kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus sanajan awak urang sehat sanajan awak urang seterek ketika ruh urang teu diurus ketika ruh urang teu cager maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhani gering. Kanyahoan ruhani gering kumaha kiai? Kanyahoan ki ruhani gering mah kieu dahar mah gembul nginum mah loba nonton TV tiisuk datang ka zohor kuateun tapi ketika aya pangajian heuh ae bae ieu rohani gering. Ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid ieu rohani gering. Ketika aya siraman-siraman ruhani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna ieu rohani gering. Lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhani na ieu teu cager. Ketika ibu dikekepan ku salaki salakina tilok salat eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan. Lamun ibu boga salaki teu salat eta rohna edan sebenarnya. Sarua salaki mun boga pamajikan teu salat eta ge sarua rohna edan. Jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedeng tah kos kitu mah. Oh masalah. Nu edan jeung nu edan. Kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula. Akhirnya 6:30 berangkat sholat di Al-Amjad. Perkiraan kula di Al-Amjad sholat pasti rame
hiji masjidna agreng, dua di kota. Begitu datang kadinya langsung sawara wurudu, langsung kula naik ka luhur. Imamna suarana bagus, wawuh kula ge imamna. Makmumna dihitung aya genep. Salat maghrib tadi di Alamjan genep, imam makmumna genep, jeung imam 7. Masya Allah tuh nyampe 10 aja. Ya Allah ya Rabbi, daya berarti kan gering eta ruhani. Lamun urang carita awak supaya sehat gampang. Awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika ruhani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae geungeunna. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya, sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna. Ruhani urang ge ruhani urang. Makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih, makananana tahlil. Nah, ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha bae maka urang baheulanan. Hei awak, sia si saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya. Roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu. Zikir? Malah ulama mau zikir puyeng jana. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho. Sakumaha dokter nyahueun ka jelema. Ieu teh sabenerna mah influenza. Ieu teh gering teh darah tinggi. Ieu teh gering teh kencing manis. Ieu teh gering teh nyahueun dokter fisik teh. Sarua dokter ruhani ge nyahueun kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya nama misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukulah ditelau katebak kukulah bae. DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah bener kula wajun ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wedan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan, di udeng-udengan, gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu, aing mah kitu bae aja. Gering. Masya Allah hari. Lantaran iya bupati bege bupati datang ka kiai lain rek ngaji. Gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji. Ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na. Kiai dek diajak ka urusannya na. Nu mantak moal bener-bener pemerintah, mantak kurang mawani. Kita ngerang teh lamun aya pejabat teu ngaji, ukur mah ka dieu sia. Ieu sia datang ka aing teh aing diajak ka siapa sia? Ku endek ka aing. Ayo gerang. Kurang mawani. Lamun aing dek diajak ka sia, sabaraha duit sia dek merena ka aing. Tuh, tungtungna mah akur bae jeung urang dieu. Lamun teu wani kitu mal beres-beres. Nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain setik, lurah ngaraji lain setik. Alhamdulillah Jakarta ngaraji lain setik. Cuman DPR Bogor doang nu teu deuk ngaji goblok. Kadi itu ini dia mah ngaji ini dia mah. Nementek bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carakan bae. Bupati los. Nementek gelut-gelut tapi duaan. Bo budak mah nya aing mah gelut.
kercarita yuk urang babarengan ja DPRG engke mah pae ja bupati ge engke mah maot ja gubernur engke mah modal presiden mah geus lain modal rekoit kiai sarua koit besi aing ditangkap siapa presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada pae koit. Nah ketika pae awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia ceuli sia irung sia sunggut sia beuteung sia suku sia jeung leungeun sia dek lompat ka mana ketika urang diadili ke hisab garana di hareupeun Allah. Dia sarua tuh ulah sok mangpang meungpeung. Nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah. Urang dibere ilmu pakai ibadah ka Gusti Allah. Urang dibere wawasan urang pakai ka Allah. Urang dibere jabatan pakai ka Allah. Urang dibere harta urang pakai ka Allah. Mantak naon? Jasarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah. Mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isi namat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah. Waliullah mah kitu diuli kumaha ye sangkan ke di hareupeun Allah teh aman kuari bae urang cari aman menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu menghindar heula tina dunia lantaran deka Allah. Ketika orang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan bakal indah hirup. Baheula keur zaman Gus Dur kuari zaman Habib Lutfi Habib Ja'far urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari timimiti kaharti datang ka tepati kaharti datang ka teu kaharti ke kaditunan sering datang ke Cilongok ngobrol ieu ge marilu tajung nu karya marilu cenah ge ngobrol bangsa setengah jam masa kaharti kene ilu seuring lagi hahaha naik bae bangsa geus sajam nyana geus kikian we isi naon diobrolkeun cenah ku kiai nyana geus heuai deui kiai ongkoh heuai bae tolol naik asal geus sajam setengah 2 jam geus kararieu bae terus naon diobrolkeun teu arti ju geus beres teh geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 baliklah naranya ka kula kiai ai tadi si obrolan anak kaharti ai geus saruan teu resep doang resep lamun nyaritakeun ayat imimiti dinahuan dibilagahan datang ke rahasia datang ke lumpat rahasia tek bleu masya Allah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak plek ya Allah ya Rabb kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah cukup sakitu ge ku maca syahadat maca la ilaha illallah paeh surga beuh mantep biasa teu kudu salat cenah kiai dek salat teh teu pokona asal maca la ilaha illallah surga wah tuh kos kitu baca teu kudu salat atuh saya mah teu ditahan salat nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga sakitu bae engke ceura eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat aku mah sia kita ya aturan-aturan anak. Nah urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem aya di otak urang ketika urang neuleuh lapangan
tenang lega, kemudian aya gawangan ilmu urang nanya ke urang, cak urang teh ieu eta si paranti naon, mun urang neuleuh lapangan aya gawangan, ditanya ke urang ari eta tempat paranti naon, jawab pasti paranti maca sholawat. Tuh seri berarti pinter kan? Lain paranti main bola. Ketika orang berangkat dari ningali, woi kantor balai desa, wah iya di dieulah berarti aya lurah, di dieulah aya RW, aya RT, tempatna di dinya. Iya kantor balai desa. Bertanya-tanya kan di otak orang, aya teh sih tempat naon sih kantor balai desa? Oh paranti maca Quran. Gideg lain berarti kan, paranti ngurusan SPPT. Lompat deui urang ka kota, ke Bogor, aya dinya kantor DPR. Wih, bertanya-tanya di benak hati urang, aya eta kantor DPR teh paranti naon eta? Beuh paranti zikir. Cakate urang lain, paranti naon? Ngurusan rakyat. Maksudnya ngurusan rakyat guys, ulah diteruskan sia nu nyaho. Otak urang teh lempang. Ketika lempang deui ningali aya bangunan di dinya na majelis taklim. Oh, iyalah tempat paranti main gapleh ya. Lain. Otak urang jalan lempang. Lain paranti ngaji. Liwat deui ka ditu. Wow. Kapolsek. Kapolsek mah iyalah tempat polisi, di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana, ya jurig tangkap, setan tangkap, asupkeun ka dinya. Manteng nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig, sebab nyanana pernah jadi setan. Mata kuat nyana mah tuh. Oh salah. Itu urang lewat polsek. Yaho orang. Nah, ketika orang lewat ningali bangunan seperti itu, benak hati orang bertanya-tanya, aya eta si bangunan naon? Oh masjid. Tanya deui, paranti naon sih eta masjid? Wallahu alam, goblok sia. Teu nyaho ka masjid. Tanya, otak urang teh tanya, ieu teh bangunan naon? Masjid. Paranti naon? Bejana mah paranti salat, bejana. Kunaon emang nu mentak bejana? Aing can pernah kadinya. Jadi setiap neuleuh naon bae lempang otak urang. Nu matak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh. Lantaran otak urang lempang. Setiap neuleuh naon bae ge lempang. Ieu naon peruntukanna naon, ieu naon peruntukanna naon, ieu naon peruntukanna naon, atuh lempang. Nu mantak urang dititah tafakur ge. Dina ilmu thariqah teh aya khidmat, aya tafakur, aya zikir, aya muraqabah, aya muhasabah. Eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah. Urang teh bakal pinter gerage. Ku tafakur, ku mikir baheula bakal pinter. Nah, ketika orang ningali sosok ieu bangunan, oh ieu masjid. Paranti naon? Paranti ibadah ka Gusti Allah. Wudi'a lis salat, khususna diperuntukkan jang salat. Ieu masjid. Nu mantak lain samarangan ieu masjid deh. Lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina. Bubunga cek Kangjeng Nabi, cek Gusti Allah Muhammad, jelema-jelema anu lalempang, lempang ka mana? Ilal masajid. Bubungah naon? Bubunga ilan nuritam, cahaya nu sampurna. Naon sih cahaya nu sampurna? Jannah, surga. Jelema nu lempang ka masjid, bubungah ku anjeun Muhammad, eta jelema bakal menang surga. Masya Allah. Sebab jelema pan beda motifna. Sia deuk ka mana sih ayeuna ieu sia lempang ieu bangunna deuk ka kantor desa, moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan. Sia deuk ka mana ieu bangunna gegeuraan we.
anak aing ditangkap di polsek ya. Urusan anak kan urusan kos kali itu baik narkoba. Cik deka mana ieu bangun rapi amat deka masjid lain deui Pak. Berarti kan dek ibadah ka Gusti Allah. Sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah, dek nyokot sendal doang gak masalah geus lah. Tuh ya cek Kangjeng Nabi bungakeun gereja jelema anu lempang ka masjid mah bakal dibere sorga. Ya Allah ya Rabb. Nu mantaksim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat, tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua, hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid. Masya Allah. Begitu datang ke dia ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate. Ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah di luhurna aya saliban gereja atau mah orang ningali di Tangerang ke belah itu ke barat aya bangunan nu gede ngan burung marakbak. Masya Allah kelenteng tah mah. Orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teureun-eureun, aya nu ngabangun kuil teureun-eureun, aya nu ngabangun kitu kelenteng teureun-eureun, aya nu ngabangun masjid teureun-eureun. Atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam, nu ngabangun kuil moal umat Islam, pasti umatna masing-masing. Nu ngabangun masjid ge moal orang Kristen, nu ngabangun masjid pasti umat Islam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Moal orang Kristen lu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah, nu iman ka yaumil akhir. Wa aqamas shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakat. Iyalah jelema asal daek ngabangun masjid berarti deuk nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang, urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid. Culek-culek malaikat mana imamna ya di deuleuh mana muadzina cek malaikat, di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama, ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit turunnya na. Mata kula kaget lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan sholli Allahu akbar. Engke aya nu kemar ditukangan urang nyana milu Allahu akbar. Ulah kaget. Eta teh malaikat milu jeung urang. Allahu akbar. Nyana ge Allahu akbar. Urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan ye. Kapolsek Onam nya nama lamun aya nu salat nya gerbet salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lu. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lu. Asana kapolsek elek ku setan. Masjid tempat malaikat turun, malaikat mentak loba nu teu kuateun
ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai sholat sorangan jam 2 poekan di dia, poekan masjidah, poekan sholat kiai sama kiai, udang-udang lu gede guys, udang-udang nasa gede roda Vespa, sholat sorangan, sholat sunat tahajud, Allahu Akbar, ayat itu Allahu Akbar, dek milu bae nanti kiai itu Allahu Akbar, iya Allah kiai kajian kuku mage mal khusyuk dek celi datang ka khusyuk nyaho datang nyaho mal ka assalamualaikum kunaon eta nu mantak sieun lantaran senyawa itu mah malaikat makhluk nu halus, makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar, makhluk anu urang mah murokab, makhluk anu gungkelekan. Bari jeung urang mah loba maksiat, ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, mal kuat urang. Mal kuat kajen kumaha ge. Tapi ketika urang nangis teu maksiat, Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun. Kitu kene urang lamun geus wawuh jeung Allah jeung malaikat wawuh datang malaikat atuh teu sieun teu naon. Sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin, malah jin diondang pan kunyana. Aya kuari mana karaya lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin. Nah urang lamun jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa, bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat. Nah hayang datang ka kos kitu kumaha si kiai? Tenang, ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah, khusus jang ibadah nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah. Nu head teu meunang asup ka masjid, anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid, caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid. Lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah mantak beda, masjid sok kaambe ku ahli Allah mah. Ya masjid bagus nama, tapi ya rada bau pemerintah ya masjid. Aya duit pajegan ya masjid. Bangun haridang gajeng kaambe bae teh ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya. Tis masjid ya tentrem. Tapi lamun aya sumbangan di pemerintah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna, asal katarajangan duit pemerintah bae masjid mah haredah. Haredah dipakena teh endekna heuai bae. Neangan juru masjid bae atawa tihang ye. Eta masjid teu beres eta. Atuh ai kitu mah cenah kiai pangnebakeun mah ieu kira-kira na kaambeun teu, itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu imah. Henteu cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamerintahan kaambeun teu ku kiai. Teu cak kaambeun jasa ku aing mah. Cak kaambeun. Emang teu kaambeun tuh kaambeun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika urang dieu engke digiring di mahsyar, saenggeusna digiring ditimbang amal, nu amalna bagus mah langsung sorga. Nu amalna kurang bagus ye cicing heula di sisi neraka. Saenggeusna cicing di sisi neraka, malaikat nanya, "Hei, urang mana ieu?" Si Lejet. Pimpinan saha? Ni Ilyas. Haji Iim Imadudin adikula. Cek malaikat jadi kamarana cicing di dia, lain ka neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka surga. Teu kadeuleu jembatanna. Atuh sih da kamarana ieu. Nyaho ka mana meureun.
Didinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema wah aya di panitiana. Tenanglah. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nganyumbangna tiheula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta tiheula. Rombongan 10 juta. Masuk. Sada pinuh tah masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero, teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jakna ieu teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik cenah teu meunang. Ieu sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa orenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Kaki bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, marangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada kaluhur. Cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya? Coba. Malaikat datang. Ieu kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus jeung ge bocor. Ya Allah ya Rabbi. Ai datang mah datang enggak dihitungan hari deung. Gusti Allah ragu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang kita ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun gawak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang di Aceh, tamu terus ke Merak, di Merak langsung ti mana ke Merak, jadi tuh heula ti Bakauni ke Merak, ti Merak nyana neuk leumpang ka Cilongo ka abah, leumpang, begitu leumpang deuk salat di Merak keneh deuk salat, masya Allah ku Gusti dibukakeun hijab, asal nyana ka masjid sakitu agrengna, masjid kadeleuna loba kotoran tai. Terjadinya berangkat deui aya musola bagus, begitu asup ka musola pinuh ku tai, terus bae leumpangnya neangan musola atau masjid anu suci anu bersih teu aya, ayalah nyempil di Serang aya masjid aya musola nyempil jore, begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor didinya lah salatnya. Jadinya langsung lempang deui ti Serang terus menuju Cikande kitu bae asal deuk salat ke masjid ke mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran. Datanglah ka Tangerang, datanglah ka almarhum abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti kitulah eta ke zaman harita. Wallahu a'lam mun zaman ayeuna ambean ahli Allah geus lain, dedengan ahli Allah mah geus lain. Kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae.
Iyalah tepati urusan ruhani. Lamun kiai ngurusan zahir jeung batin, lamun ustad ngurusan zahir jeung batin, lamun lurah ngurusan zahir jeung batin, lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin. Jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua simpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat. Di titah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah. Nu ngatur negara acak-acakan, nu ngatur agama moal beres. Yang pengaturan agama kiai, yang pengaturan agama politikus. Babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh kajian kumaha ge. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ialah masjid buyutullah, imah Allah. Nu dina Al-Qur'an dijelaskan fi buyutillah, fi buyutin adzinallah an turfa' wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Wallahu a'lam bimuradi. Fi buyutin, di bangunan adzinallah nu Allah ngizinan an turfa'a wa yuzkaru fi hasmu titah diagungkeun dimuliakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silakeun asma kaula disebut, asma kaula ditutur. Agungkan bangunan eta, muliakeun bangunan eta, jang paranti nyebut asma kaula, jang paranti nutur kaula. Naon eta teh? Masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Silakan sucikeun Allah di masjid. Dek isuk dek sore. Terus daya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda wiridan di imah, sholat orang di imah, sholat sunatul hajat, Allahu akbar, beres ngawirid orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara li sajidin. Baca 75, tiupkeun ke arah sarwiti. Fuh. Urang ngawirid di imah, angel kadi ijabah. Coba di masjid, sholat Allahu akbar, beres. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ra'aytu 'ashara qala Yusuf li abihi ya abati. Nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edannya di masjid balahin deh. Eta ku wiridan di masjid. Dek jadi dek enten di masjid mah. Di masjid. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fi hasbu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Saha tateh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Jelema-jelema anu henteu disibukkeun ku perdagangan, nu henteu disibukkeun ku jual beli. Sanajan keur dagang, sanajan keur jual beli, sanajan keur tani, sanajan keur di kantor, ketika ajakan Allah datang, ninggalkeun daganganna, ninggalkeun sawah, ninggalkeun kantor. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make kos kitu? Keur di sawah ngadenge suara azan. Padahal keur macul. Ngadenge Allahu akbar, Allahu akbar. Cak petani pacul hampurannya. Mana hendak disimpen heula di galeng. Titip ulah ka mana manehnya. Cak pacul aing mah ka mana? Cicing. Cak pacul ka mana? Salat. Polisi di kantor, Allahu akbar, Allahu akbar. Periwit ditenden. Hampura heula periwit. Cak periwit dek mana? Panggilan Allah leuwih mulia batan maneh. Mangga tuh kan. Di DPR, Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggalkeun kantor. Dek mana? Cak kursi teh keluar. Dek naon? Dahar. Beda DPR malah ini ke masjid. Atuh beres di DPR. Ya Allah, ya Rabb Gusti Allah agung. Iya
rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu Akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat. Nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkan kunaon emang ya khafuna yauman sieun ka hiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleu naon neuleu pandangan neraka. Rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe engke yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka kiamat. Nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu sholat nyana teh mukaan sapatuna kula sering sholat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieu kiai jatuh make calana tinggal wear doang babari kan eta mun deki indek naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae. Tapi lamun neuleuh polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal-asal buka masyaallah ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan sanajan di dieuna aya balokan aya bintangan tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat. Nah iyalah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat kan sakadar jadi baleum neraka tinggalkeun salat. Masya Allah indah jasa tinggal urang ngabebener salat nu rapi jangan ngabebener salat mal aya di SD pernah di SD di Pagahan salat nu rapi di SMP beuki SMK beuki tawuran ka belah ditu SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat di UGM sugan ngaberesan salat moal aya di UIN atuh guruna teu barisan salat maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kuka mah ambal aya salat leuwih. Nah makana belajarlah salat nu rapi. Di mana belajar salat nu rapi? Eueuh deui di pondok pesantren. Madak lamun jelema geus mondok geus sorga we tah geus sorga tah mah sia di mana ya kemarin belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ya budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri teh penghuni sorga eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta nu teu salat tuh ibu kuat gabeberes salat imimiti nyaritakeun caina kemudian syaratna jeung rukuna kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana saenggeus dijual ayalah nu meuli alhamdulillah pakai dahar duit
ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju cekna Pak Kiai kula kemari meuli baju ti Pak Kiai mohon ieu mah dianterkeun deui emang kunaon lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima ceurik Pak Kiai ceurik lain lalagaan datang ke teu bisa diparepe ceurik teh ceurik we datang ke tanu meuli Kiai hampura ieu mah dianterkeun bae tapi duit mah teu kudu dibalikeun buki ceurik bae cih pan Kiai kudu kumaha ieu ceurik Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai duit mah kajen teu kudu dibalikeun beuki ceurik bae ditungguan gunana geus aya sajamna kakara kreda Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui Kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya Kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang ceurikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun bae masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima los dang sia teu kumaha coba teu pernah mikir urang datang ka dinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela ikumahaeun nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik Masya Allah kari kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikan 4 hebatnya sapan tama kiai bae ilmu aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih deui 4 pamajikanna ngan cak nyana teh kieu kulantaran 4 gilirna nu ngagilir awewe jadi kiaina di imah bae mantep eta ku situ teh tuh kapolsek geus hayang ngajan kumaha ge nyana makenan jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik ka isuk ka dieu kayak balik aduh nikmat jasa teh anugerah lain leutik-leutik anugerah teh barang penting ieu teu datang nu kolot cekna ieu datang nu kolot pre malam ieu geus aing lah isu penting nu kadua datang deui bae datang katilu penting nu katilu teu datang deui bae kaopat penting nu kaopat teu datang deui bae je cek kiai 4 ku 4 mah hiji-hiji acan kumaha oreng ieu si cekna nah kebenaran di lembur eta anu ngariung nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu dulur-dulur sadaya geus beres ngariung nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita urang lamun boga pamajikan kemudian pamajikan ngaladenan urang eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 wanjaranna kumaha jasa sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 kadang eta ku pamajikan 4 teh mau parenganan lain leutik ganjaran cekeun Masya Allah eta pas kiai na balik ngariung mulai nu kolot datang Waalaikumsalam aya naon kula kabita ngadengeun taji 70 sakieu kula ngaladenan kakak wah siapa tuh sakieu der beres balik nu kolot nu kadua datang Waalaikumsalam iya naon ieu kula tadi ngadenge kakak bu Masya Allah kabita disuk gede jasa orang gajarana jadi kula ngaladenan kakak siap berdei 2 geus beres cenah balik teh katilu datang deui Waalaikumsalam aya naon ieu
kula kabita jasa ganjaranna tadi sarua jeung maehan 70. Kula ge hayang deui. Atuh siap. Geus rada leutik siapna siap. Geus beres eta duga 3 nu ka 4 ka subuhna keun datang. Assalamualaikum. Ya naon? Kula kabita ku ganjaran. Aduh. Atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh. Eta kos karar itu. Ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan naik ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Mual Kristen nu ngaramekeun masjid, mual Yahudi nu ngaramekeun masjid, mual Buddha Konghucu dan lain sebagainya, umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager, maka jangan ramekeun masjid ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot, hareup panjang mondok anak ke pondokkeun. Anak geus eueuh incu. Indah jasa ke lamun di akhirat ibu anak nama santren. Saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna, engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata, besi, semen, pasir jeung sajabana, tetapi setelah jadi masjid berbeda, jeung kantor DPR berbeda, jeung kantor bupati berbeda, jeung kantor balai desa berbeda, jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismu. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang tegeran ieu masjid, jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantap cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantap teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren, anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agama. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, bil khusus pisan ka para inohong-inohong di kabupaten oge ka para kiai-kiai sateuacan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar.
Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten dina samudaya kalepatan sareng kekiranganana sakitu pihatur tisim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.